Ngapoe tadi dititah pangmetiskeun pamajikan teh urang puguh hayang buah ngora jeung metis wayahna we jeung beya. Hese mun dititah teh nya. Tutur batinku. Udang sare betah tengah poe hujan kieu ngadareng kieu ngeunah. Wayahna jeung beya. Urang jeung petis itu digulaan make asem. Teu bisa urang nyieunna geus we kieu. Mana dinya pamajikan teh? Tuh, radio butut geus beberewekan deui. Naon deui atuh cenah eta teh nya kot meniku resep. Hayo wae. Beberewekan deui wae teu kaur batur cicing. Rese nya. Antep juga nama. Yang. Budak gitu. Tirah budaknya. Yang. Naon deui nya teh? Geus yung yang rek naon deui rek nitah naon deui pangmaokeun minum gitu. Kamu harus diguruan oge kamu ditanyain petis ke teh ya. Cak tadi siapkan petis pas udang sare teh kudu saya metis teh yang ngerujak mangga ngelinnyun beyah tinggal kamu naon ayo. Magolok penyisir kitu. Nyerek ka mana kamu teh? Atuh bae disisir mah atuh. Tiris ya teh hujan. Kamu mah kieu salah kitu salah. Obong urang teh ulah bunil, ulah caludih di mate. Kieu salah kitu salah. Naon sih hayangna nih asa riweuh. Lain ku masalah bunil-bunil jeung caludihna, teh pantatih geus pesen hayang rujak petis. Mengeunah, ieu teh menang maok ieu menang maok. Menang ngala ieu teh. Dinu tatangga menang menta ieu teh. Buah teh. Kamu teh geus nyirama itu kamu teh yang ngadarung asem-asem kieu sok ngeunah. Menang kamu majeuna ningan petisna nu karasa nih ngalimed teh. Pan ku abi ge tadi geus dibejakeun sebelum kamu sare teh. Asemna di warung depan ge kudu ka jauh abi kan hoream. Ieu loba kerjaan naon cek abi ge asemna bae atuh jeung beyahna menirudet. Jauh oge teu leumpang kana motor eta mah geus teu leumpang jauh oge bisi teh zaman karuhun bare teh kotok di lebuan leumpang aja. Rek nu sakilo oge deukeut eta mah kana motor. Ngasek mah dititah teh. Angrowe nakarep solangan, tempoh yang cuangki, amek-amekan ka teh, tuh dibere naon tak itu ateh hoream teh teker kamu mah. Teker ka jalma nu kere gitu. Naon kamu teh yang asem? Yuh, daek ieu abi yuh. Upil abi erek wa ke eta di kadinyakeun, hah? Maksa wae sakitu eueuh jika itu mendingan meuli sorangan. Ieu mah mending maksa wae teu ngarasakeun nya, abi teh bari nyeuseuh, bari masak. Tadi kan tuang geuning abi teh masak, sok geuning teu kukulutus kan dipangmasakeun. Ari ayeuna dipangmasakeun. Amek jo kana petis. Heran lalaki teh. Maruk urang teh spek ieu, spek mesin gitu, spek robot. Ulah aya capena, ulah aya cicingna, kudu daek we dititah teh kitu. Anggar mun omong teh geus ka itu ka dieu, geus kana sudut naon ngomong teh. Urang ngomong kieu di demrong wae. Dilawan wae ngomong kitu geus puguh mah intina hayang petisna teu dipangieunkeun tinggal meuli asem mah. Da moal ket asem 10.000 gopean saplastik meuli 1.000-an oge. Cukup jam metis mah kamu malah loba alibi we. Loba alasan jeung hoream. Hoream we. Urang teh hayang udak mangga kieu. Arse kamu mah. Mungkin korong kamu. Amit. Gurih meureun. Tong sok loba ngalawan ke salak kitu bisi kana neraka kamu teh. Geuleuh aing mah. Batur hayang petis ditangkap aja we ya. Tungat dengar wae. Gandeng tong sok loba kukulutus wae, mamawa neraka we pamali. Ceuk Ustad Hanan Ataki ge pamali. Abi nyungkeun atuh eta geuningan. Hayang teuing meureun ge Ih, amit-amit dasar si koret, si begung, si hidung, hirup untung, hirup ge Gusti.